Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ammal huququl mukhtassatu wal adab allati yalzamu kulla min az-zawjayn ay yaquma biha wahdahu nahwa zawji fahiya. Wa ammal huququl mukhtassatu sareng anapun ari pirang-pirang hak an khusus. Wal adab sareng adab allati adab siratul lati yalzamu an tetep kulan setiap salah sahiji minaz zawjaini tina suami sinaran istri non ayyakuma ya supaya ngajumenengkeun biha kalian allati wahdahu halna dirina kulan minaz zawjaini nahwa zawjihi seperti keunana ka pasanganana zawj wa hiya maka ari allati eta awalan halna anu pertama eta huququz zaujati hakna istri ala zauji kana caroge yajibu wajib ala zauji bikin caroge iza zaujatihi dipayuneun istri na zauj non al-qiyam ngajumenengkeun bil adab bitaliyati kalayan adab anu bakal sumping kahiji ayu asyiraha yang supaya bergaul sawa zawjha ka zawjah bil ma'rufi kalayan say liqouli ta'ala kumargi dawula Allah ta'ala wa asyiruhunna bil ma'ruf wa asyiru sarakadah bergaul sahum zawj hunna ka zawjah bil ma'ruf kalayan say wa asyiru sareng kedah bergaul arane sadayana hunna ka nisa bil ma'ruf kalayan say surah An-Nisa ayat 18. Fayut'imu maka masih tuang sawa zawjha ka zawjah idza ta'ima di mana-mana tuang sawa zawj wa yaksu sareng masihan angwan sawa zawjha ka zawjah tidak tasa di mana-mana engkau angwan sawa zawj wa yu'addiba sareng masih diurut adab sawa zawjha ka zawjah idza khaufa di mana-mana sieun sawa zawj nusyuzaha kana tuliba nusyuzna zawjah bima kalian perkara silaku ma'amara anu partos marintahkeun sa Allah ayu addiba ya supaya ngawurukan adab sawa zawj an-nisa ka istri bi ayya'idha kalayan yang supaya masyan pitutur sawa zawjha ka zawjah fi ghairi sabbin kalayan tanpa misu-misu nyarekan wala syatmin sareng teu oge kalayan amuk-amukan nyahinakeun wala taqbihin sareng teu oge ngagoreng. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bil qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Hadratan mukarramin wa muhtaramin jamaah takdim malam Jumat nutin rahmatan. Puja saudara puji milik Allah Subhanahu wa taala, shalawat sinarang salamna mugi kahaturkeun ka Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluargina ugi ka para sahabatna ka kaseko-seko jalmi anu turut tumut ka mantenna mugi-mugi urang sadayana kacatatkeun jalmi anu saleh sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Kagok salanjutna tina kitab Minhajul Muslim halaman 78. Saparantosna urang sadayana terang al-adabul 'ammah as-saqatul mutabadalatu bainahuma al-mawaddatu war-rahmah. Anu mana eta teh merupakan hak duaan antara suami sareng istri kudu silih pikadeuneuh pikanyaan kudu silih rerewangan
geulingan tina nalika aya pademelan di imah gitu kan. Ulah paandel-andel ulah dugi ka bapakna eta teh ngandalkeun wae ka istrina gitu kan. Dugi ka bakat ibu ngandalkeun anak sasapu ge alim, nopel ge alim, gigero ge alim ulah. Sehingga kadang-kadang lompat ke bumi eta teh wujud gitu kan. Padahal anak seueur pariposna ari he tina nalika aya tamu ningali bumi eta teh wujud. Tamu teh bingung lompat ke bumi eta teh bari dilaan tapi teu sandalna. Tina nalika dianggo sandalna bisi dikira kahinakeun. Henteu dianggo atanapi dianggo, henteu dianggo sandalna rasa cepel eta teh. Begitu ditinggal dampal sampai eta teh hideung bari geun gitu kan. Meurinan aya sababaraha taun teh dipeleta keramik teh. Bismillahirrahmanirrahim. Kunaon margi ada ibuna eta teh riweuh meurinan urusan budak eta teh. Deuluna bina urusan budak eta teh sanes pademelan anu jorek-jorek abot eta teh. Capek eta teh. Kemudian namina gendong budak lah Gusti. Sengkleh tak gitu kan istilah kita. Uyuhan gitu kan. Abi mau uyuhan ke ibu-ibu gitu kan. Nyangelek gitu kan, nunyun gitu kan budak. Nu hiji kelek, nu hiji tuyul gitu. Uyuhan istri mah hebat pokoknya. Luar biasa. Dari bapak nama Ibu lah gitu kan, lagi ngagandong dari 5 menit tosnya nganggur mah kamana wae dari istri pada saling dinten ge betah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ulah sadayana ngandalkeun ka istri karunya gitu kan, yang ngurus budakna, yang ngurus imahna, yang nyiapkeun tuangan eta teh salaki teles. Leheun basa tina palbah nasihat sekolah eta teh lepas aya leuwihna. Da kadang-kadang istri teh bopen urusan imah, urusan anak, urusan yang duit ka menombokan ti salaki da teu di kapan. Da kumaha anu terang pangabutuh imah eta kan istri eta teh. Pangabutuh budak pertama sabaraha, budak nu kadua sabaraha, nu katilu sabaraha. Da acan leueuran terang leueuran teh persabunan, sabun cuci piring, sabun cuci baju, eta kan leueur sadaya eta teh. Ulah disangka leueuran eta teh murah. Da eta sok diamunkeun hargana ku juragan Alfamart sareng Indomaret eta teh. Tina waktuna teu butuh diskon. Tina nalika butuh di up hargana gitu kan.